Pagawean wayah dianteran geus beurang lapareun meureun ieu keur popoe heula nya kesabar akunya kieu wayah dianteran di bapana aya tahu teh nya keur digawe teh ieu rek dianturan teh di mana sih? Pak, aduh, ya boga pemajikan dua tegas berang gening can nganteran kira karantinya aja mah. Anu geus lapar ya teh. Mana juput ieu pisan, kandel pisan kudu dibabadanna. Aduh, pemajikan can aya nu datang hiji aja. Marahna cenah ieu nanya. Aing teh ayeuna mah kereuneuh eta boga lalaki kawin sabarakali teu ngajadi-jadi tapi ayeuna dewek keur kakandungan kereuneuh boga lalaki teh jitu itu dasar urang teh nya atun si atun mana teh bisa ngabangkat ka inung ka bapaknya da si Jumid nah geuning jitu ayeuna teh nyaan ari kanteran Mang Jumid sing lapareun geus beurang ya teh uing geus sing kuruwuk beuteng teh nya jitu nya duh sing pinter engke teh nya ai pagawean teh nya urang teh ngejo udah tuh segede-gede tumbi lah segede-gede tumbi lah kasih inahnya teh jadi pak lembut dulu ya Allah geuningan nah ini mau itu tuh letok jadi nggak bisa ada kotok lain ino hari nyane ngadengnya tuh yen si Marni kawin ka si Jumid terus nah ayeuna reuneuh kira heuh dori reuneuh lain ku kitu ari si Ici teh papancikan ka hijina lain eta mana teu reuneuh nah eta hari kitu dori ngadenge teh cenah ge si Jumidnya ngadenge si Jumid teh letoy gandeng geng letoy maksudna teh ari ka si Ici mah si Ici mah henteu bisa jadi perbawana teh kasih eta mah teh letoy berarti si Marni mah alus goyangna. Yana mah ada urusan goyang teh pangheulana, pangkantong dari ngomong. Jadi dia dari goyang. Ya Allah. Aduh, ai peurus pisan ieu mah lain. Mending nyaanan ieu mah ieu na teh ngajunggut teh nyaan aing mah. Adatna si Dori mah pan gede agan dulu ya Allah, biasa kuling ngemping ari nya netes inoh mah. Bukan mah pohon. Jadi iya mana ayah aku tuh segede-gede tumbil atau bang masih ganteng di hutan tangkaran aku tuh digugus ini kan kami tadi digugus aduh iya teh gerimis geuningan aja nak gerimis ge hujan deh laletik hujan laletik geuning popoean itu rek popoean halang nyetan popoean heuh iya aduh aduh ngawaduk hitut deui we ane geulis tukang hitutna kaceplosan oh remna blongnya ini teh urang kamera teh popoean
kami teh mules lagi. Andi deui lu jadi nate kami ge mules geus kae sejenak. Nonggeng eta nonggeng kutuna. Aduh. Ya pokok pada basur baru kiku. Suwe teh baru gawe. Aduh. Ari jeung si Dori hitut bae aing mah dipuak bae najis deui. Ya Allah, Gusti aing mah pusing. Aduh, aya mabok hitut aing. Si Ino hitut, si Dori hitut. Lain nasib kumaha nya hitut teh. Aduh, geuning aing asa ting kurbuk kieu. Apa ya asup angin ya? Kela. Ada geuning di tungtung. Nah ngaranna itu teh paingan si Dori jeung si Ino. Aduh, Allah. Ani aing hayang ka WC. Aduh, hayang ka WC. Ajujum tos siang waya dahar. Dede Marni geuning tos dongkap puguh si ate. Ieu bae Tos lapar ngareunnya. Geus lapar hayang nginum, hayang ngopi. Dalam teh kamarana ieu teh geuning can aya nu datang. Tos siang dahar heula. Mohon, Dede ke sakedap deh. Kayak antosan di dia. Ya kalaparan. Aduh, emang ngabantu naon ieu na? Naon eta na? Kue ngeunah nemen. Aduh, har Nyaang. Aduh, enak pisan. Manis sapertos wajah Demarni. Manis, teu sepet manis emang bener. Jadi yang disuapkan demi utun. Yang disuapkan naon? Kapan iya? Iya bae teh nya ya. Sama geung teuing. Jika sungu muning. Iki mah subuh hiji ge moal beak. Ama yang anu ieu. Da bae mah. Tandana pala disuapan. Oh gitu. Ya. Jadi utun teh. Ya anu ya. Dah jama. Jangan kau gede. Kau gede tuh mau ngageletik teman. Dah jama gitu wae. Demi dedenya, aduh. Aduh, yang di uapan keding ampun. Aduh. Geuningan heueuh nu dicaritakeun tadi teh si Jumid jeung si Marni teh meuni mesra-mesraan kitu geuningan. Ya Allah, berarti benar jelema teh dicararitakeun teh. Urang rek kabejaan si Asnati hari kitu carana mah. Hei, Asnati. Harinya naenan agak gandenganan. Bener si Jumid jeung si eta teh si Marni teh urang tadi geus noong di ditu keur mesra-mesraan. Duh nya mah aya info teh masalah si Marni jeung si Jumid. An aing sabenerna mah ka si Jumid teh bogoh cenanya oma Ino. Aing teh lila geus ngarangda. Puguh eta teh. Nah, kalau si Jumid teh milih si Marni no beungeut na siga topeng garong kitu. Aing mah heueuh nya. Nah, bet si Jumid bogoh kasih etanya si Marni. Nah, teu ka urang heueuh. Padahal urang mah tingali awak bodas degan meuni seksoy kieu gandeng Ino. Geus gandeng Ino. Eta teh teu wajar nu ngaranna si Jumid teh ka si Marni ngaranna teh. Ari si Marni paneta teh anak dukun sing hayangnya. Ayeuna geus coba pake logika. Nya ya jama kes kitu bisa reuneuh eta kumaha geura pikir kumaneh. Bilang oge sarua hate leutik mah urang teh rada sasaran kitu teh ka si Jumid. Ayan sarua bae. Sugan lalaki wadah tanya Ino ya Allah. Jadinya kumaha rasana sok terserah lain. Kami mah da memang ti baretona ge ye. Kahanan si Jumid mah hiji. Anana si hiji deui. Si kita teh boga anak. Teu nyaho ari kami teh sabenerna mah bibit unggul. Urang ngintip lagi. Drama kan bibit kenanan tah. Keur indohoy tah. Indohoy keur hijieun. Lari gitu. Kadari kamera ngomong. Ari ngomong gandeng ulah siga kaleng rombeng ka gila-gila teuing sih.
Alon-alon karena gandeng itu si Juni jeung si Marni keur pahuap-huap. Aduh, aing teh sampai teh kuat sampai nu aing aduh sampai heureuh asing si reumeun. Kamu hiras naon? Yang sing si reumeun naon ya Allah. Eta jama kunaha nya baru keras kayak gitu. Keras. Geus enak mau ribut. Moal. Jujur aing mah jujur. Aduh nya sing si reumeun nya keras ngadeuleukeun si Marni jeung si Jumi keur huap-huap teh keras. Aing mah ibu bae keras. Ari ngana keras naon sih? Seganu boga nu keras bae. Rudet ngomong. Heh, abi mana keras naon na ribut teh keras. Nenek mah teu ngarti. Keras teh lamun lalaki mah. Banding greget. Sup. Ibu bae heuras si Dori. Hari awe heuras naon apa nu pada awe asal teh teu kuras heuras. Si Dori mah eta mah udah kamu surga tentu asaha kanu keur kiku ya Allah baru kanu keur kiku urang tanyakeun ngarannya naon lain. Oke be Dori be lagi yuk urang banyak ya aing sekali-kali ewang aing mah aing kan kawan aing mah aing mah bikin kami heuras. Aduh ya Allah Gusti bikin kami heuras. Aduh kami hayang kieu. Aduh bar heuras hayang kieu. Nya kan keunaan tanah. Teuing asnati aduh aing mah heuras jadi karinya ane mana keur ge mawa ember ki heula. Si eta mah aduh kieu nah nemen asa ngemplong mana hayang hitut. Tah kieu geus ayeuna hitut. Gara-gara numpang kikuk jadi heuras hayang kieu. Aduh. Oh itu awe sahanya pulang ngajar. Misalnya aing juga teh. Ih keren. Sepotong ewang Sepotong ewang tah. Boga rupiah teh perhatian pisan. Nya. Iya baik kudu pahuap-huap. Ya, dihuapan. Jama itu. Ngangen ka bener. Boga rupiah teh geulis man, ada perhatian man. Ieu no eta atuh ka dieukeun. Ampun. Gening dede mat salangap tadi digaluk bogo. Manya digaluk bogo. Digaluk munjair, nyolongo bari digaluk munjair alus ieu. Capluk gitu. Iya. Deui sa diwapana. Ya. Demi si Dede. Nyang gegel. Ieu saha ieu? Saha eta na? Terangkeun tok saha eta na? Ieu tah. Pan mau nyete nyaho, ieu teman si Marni. Si Marni saha? Si Marni. Monyo icih teu nyaho. Ya teu apal atuh emang dinya dibere nyaho urang. Teu dibere nyaho teu naon. Urang mah bae ngora. Coba tak tanya ke Melos ke dia. Sok. Saha arana? Nu ti mana? Si Marni. Nu ti mana? Di Pasawan. Pan ieu kaboga eta abi. Saha nu sabenerna urang kakarek panggih ayeuna. Si Marni. Si Marni mana? Pan ieu pamagatna. Ieu mah salaki urang. Ngaku-ngaku siapa salaki urang sih naha? Lalaki uing eta mah. Iraha jadi pamajikanana. Ieu. Pamajikanana ieu hiji-hijina. Ieu, iraha. Oh, yes dia bae. Rumah tanggana. Iya teh pamajikan urang nya. Ieu pamajikan urang. Aya sebenarnya mah kan urang teh hayang naon rumah tangga teh hayang boga katurunan. Arti ieu kan teh boga keturunannya. Iya si Marni boga katurunan main lagi. Yo, arina naon teh ieu? Arina naon?
Ngomong heula ka pamajikan teh. Seperti kudu mentara geningan. Ye, sanajan kitu kieu ge. Ye. Padami heula harina naon teh. Teu bisa harina naon teh. Ulah sakarep dewek nu arana rumah tangga teh kudu aya saksina. Kudu aya izin ti pamajikan, berarti ieu ilegal teu bener eta mah. Teu bisa ayeuna mah. Ieu baeun masuk rundingan. Teu bisa ayeuna mah. Ici gini hari mana mani dek nyuntun ke salaki uing. Salaki uing naon didinya masaki ilegal teu bener. Ye, nu sabenerna lamun nu erek rumah tangga kudu aya izin ti pamajikan anu kolot heulaan. Antos ngandung 3 bulan. Teu bisa eta mah anak saha? Tersereun. Teu bisa. Anak Kang Jumid. Teu bisa. Teu urang da Ayo. pugus. Saha nu nyaksianana? Saha nu nyaksianana? Penghulu tanpa persetujuan ti pamajikan anu kolot teu bisa. Nya penghulu. Mana jadi ari awewe teh ya kudu Ya ulah kang bener teh. Nu lalaki aing. Lalaki aing. Awewe teh kudu boga harga diri. Si Jumid teh lalaki aing pung. Ya geus keur ngandung 3 bulan maneh hayang boga anak cenah. Berarti awewe gejle teu bener eta mah. Ih, enak banget sih. Itu ribut, ya itu. Kan tadi mah keur kikuk nah ayeuna geuning bae gitu. Eta pamajikan anu kolot mah nyampeurkeun datang. Teang nam. Nana ulah kakuig bae. Eta mah kakuig bae. Tadi ieu teu obeng eta jorok ih. Pisan bau angser. Ih, jorok. Tadi tuh harus ada. Ini di sini. Aduh geus atuh ieu mah ayeuna mah ieukeun bae nya cih rundingan bae nya jeung si Marninya. Duaan da ari mah keukeuh hayang duanana kitu. Makarep eno sok rundingan bae ka dia. Teu bisa. Teu bisa. Ka dia ieu hayang da kitu. Ka di Bogo da ieu keur ieu. Da keur ieu keur ngandung uing mangat. Lalaki mah kos kitu hayang ngeunah dewek bae. Pikiran diri batur. Eta mah terserahnya sok bae di rundingan teh sok nih si Marni. Icihna ge. Urang mah Geus, si maneh mah da pendek, uing mah jangkung. Jadi kudu ngarang, sanajan pendek deh. Moal di tarajean. Sok. Erek kumaha? Kang Jumid bogohna. Teu bisa. Ih, Urang mah pamajikan age dan hiji. maneh apaan teu reuneuh-reuneuh. Anu reuneuh mah uing, panu ngeunah mah uing. Tah berarti eta mah lain anak saha? Lain anak si Jumid, anak Ih, batur. anak si Jumid. Teu. Ih, baru Anak batur eta mah. Teu. Lain anak si Jumid. Ya, ieu aing mah geus puguh keur reuneuh. Si Jumid rek dibawa ke uing, nangan saksi nu loba. Rek dibawa ka mana? Nya nangan saksi nu loba. Dobongan ngandung. Arina naon teh nya? Sanajan saksina loba segala macem ge, lamun misalkan tanpa izinan urang mah keukeuh teu bisa. Sok, kumaha? Nya kumaha da Kang Jumid anak masih. Ayeuna mah teang tuh, si Jumid. Ayo si Jumid tangan. Jumid ka dia. Tah si Ici kumaha? Kitu geuning mentang-mentangna kitu. Jadi kumaha nang geus rundinganana. Teu bisa kos kitu bae teh. Ari naon-naon teh pamajikan teh kudu dihargaan. Kajen kitu kajen kieu ge kumaha sih tadina? Minta dihargaan sabaraha maneh Ici. Nah, kuing. Pokona mah aing mah moal aya naon teh hitunganana harga diri uing mah. Moal aya hitunganana. Melebihi henti ati 1 juta leuwih. Teu. Gasar kitu mah Ici aing marek ceurik. Karek ceurik teh di jongblok makarep. Aing kira teh Ici mana teh sadar pisan. Si Jumid teh cinta ka uing hayang boga anak aing teu reuneuh geus 3 bulan Jumid. Tuluy. Si Ici teh beurang nemen dia tahunan. Aing naon? Gitu. Awe nu kolotna teh kau kita ngamusuhan. Cici, aing pan keur ngandung ku Kang Jumid teh. Jadi kumaha? Ada cos. Hebat. Ih, Para buluan. 3 buluan aduh. Kali kata Lain. Nyana bisa renang suge. nya. Yo, makanya aing teh bisa renang. Bisa renang kumaha goyangna, geuning bisa renang. Kang Jumid mah goyang kitu.
bisa goyang. Payung kawin Ari sih. dari icing mah teu bisa goyang ari puing mah. Jadi saras. Bisi cangkeng mah heuras lu gan. Heeh. Ya Allah. Ari puing mah. Payan teu bisa reuneuh. Oh. Anu heuras mah teu bisa reuneuh. Ieu mah mantep. Hos terus. Si Ino. Ari awewe naon nu heuras? Ieu cina huras. Huras. Awewe bisa heuras. Bisa. Ari ngomong heuras teh hayang kiih deui aing. Nya memang makan budugan hari kieu tara obeh. Geuleuh aing mah. Keur mah hitut bae kiih deui paduk cewek nyibak marmi nyibak. Ulah kana teuing beuceung kita. Aduh. Tak gerendua. Aduh. Aya Manira ya. aya ante sih. Manira ya. Ino Manira nyari ya. mah eta mah kanu perboden. Segan. Nah, ieu kami jadi hayang ganjel. Eta na bener. Kamu cang saya nya dari yang ku kami kieu. Ieu teh bener. Beneran dua hiji. Maneh mah lekasan Aduh, kami teh jadi nogara saya kiih. Kiih di dia bae. Jorok adi kiih. Aduh, aing mah eta tinggal di kerja. jarak mana Kasawah suka saja. Saha nu sabenerna urang kakarek panggih ayeuna. Marni Si Marni mana? kan ieu pamagatna Ieu mah salaki urang. Ngaku-ngaku salaki urang sih naha. lalaki uing eta mah Iraha jadi pamajikanana ieu. Pamajikanana ieu hiji-hijina. Ieu iraha. Oh, Sok geus kieu bae rumah nya. tanggana. Oh, ieu teh pamajikan urang nya. Ieu pamajikan urang. Aya sebenarnya mah kan urang. Ada ti kan teu boga keturunannya. Ieu ti si Marni boga keturunan main lagi. Yo, arina naon teh yo, arina naon. Ngomong heula ka pamajikan teh. seperti guru mentara geuningan Yo, sanajan kitu kieu ge. Yo. Padami heula arina naon teh. Teu bisa arina naon teh. Ulah sakarep dewek nu arana rumah tangga teh kudu aya saksina. Kudu aya izin ti pamajikan, berarti ieu ilegal teu bener eta mah. Teu bisa ayeuna mah. Ieu bae masuk rundingan. Teu bisa ayeuna mah. Ici gini hari mana mani dek nyuntur ke salaki uing Salaki uing naon didinya mah tapi ilegal teu bener. Ye, nu sabenerna lamun nu erek rumah tangga kudu aya izin ti pamajikan anu kolot heula. antas ngandung 3 bulan Teu bisa eta mah anak saha. terus Teu bisa. anak Kang Jumid Teu bisa. ente orang da Ayo. fokus Saha nu menang nyaksianana? eta Saha nu nya nyaksianana? pangulo Penghulu tanpa persetujuan ti pamajikan anu kolot teu bisa. nya panghulu Mana jadi ari awewe teh ya kudu Jeung awewe ulah kang bener teh. Nu lalaki aing. Lalaki aing. Awewe teh kudu boga harga diri. di Jumid teh lalaki aing pung ya geus keur ngandung 3 bulan mana hayang boga anak cenah. Berarti awewe ge jelek teu bener eta mah. Ih, enak banget sih. Ribut itu. Pan tadi mah keur kikuk-kikuk nah ayeuna geuning bae. Eta pamajikan anu kolot mah nyampeurkeun datang. Teang nam. Nana ulah kakuing bae. Eta mah kakuing bae. Tadi ieu teu obeh eta jorok ih. Pisan bau angser. Ih, jorok. Kan itu harus. Aduh geus atuh ieu mah ayeuna mah ieukeun bae nya sih rundingan bae nya jeung si Marninya. Duaan da ari mah keukeuh hayang duanana kitu. Makarep eno sok rundingan bae ka dia. Teu bisa. Teu bisa. Ka dia ieu hayang ka dia hayang da kitu. Ka di Bogo da ieu keur ieu Da keur ieu keur ngandung uing mangat. Lalaki mah kos kitu hayang ngeunah dewek bae. Jadi sok Pikiran anak. diri batur. Eta mah terserahnya sok bae di rundingan teh sok si Marni. Icihna ge. Urang mah. Geus, si maneh mah da pendek, uing mah jangkung. Jadi kudu ngalah. Sanajan pendek ge. Moal di tarajean. Sok. Erek kumaha? Kang Jumid bogohna. Teu bisa. Ih, Urang mah pamajikan ge dan hiji. maneh apa teu reuneuh-reuneuh
anu rene mauing panunganah mauing. Tah berarti eta mah lain anak saha, lain anak si Jumid anak Ih, batur. anak si Jumid. Ih, baru Anak batur kental. eta mah. Tuh. Lain anak si Jumid. Ya hiji, aing mah beus puguh keureuneun. Si Jumid rek dibawa ke uing, nangan saksi nu loba. Rek dibawa ka mana? Nangan saksi nu loba. Dobongan ke ngandung. Arina naon teh nya? Sanajan saksina loba segala macem ge, lamun misalkan tanpa izinan urang mah keukeuh teu bisa. Sok, kumaha? Yang kumaha da Kang Jumid anak masih. Ayeuna mah teang tuh. di Ayo Jumidna. si Jumid di tangan. Jumid ka dia. Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapes. Kami Baraya Salembur Pasawahan yang cetar membahana badai dari kampung Pasundan Cisamaya Pasawahan, bimbingan Ibu Hajah Ida Trinoviati menyediakan video-video bodoran Sunda yang spektakuler dan menyegarkan. Ibu nyebrot. Ampun, diulang ah, Aja mah nyebrot. dijongklokkan. Paham pura ya Allah. Ya, sok. Diulang itu Bu. Terus kajian. Berat mah hujan itu mah kalah. Berat. Iya, para pemirsa di seantero dunia dalam berita, jangan lupa tonton ya, like, subscribe, komen. Baraya Salembur. Oke.